Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadayana tepang deui sareng simkuring pun Sabrina Jara Setiana sareng rekan abdi Medina Al-Makbira dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV bari sidugikeun dina 3 menit kapayeun. Pamirsa nyungakeun ibar salengkapna. Mantan panuling ti KPK ningali pola peretasan bejorka muncul unggal aya isu politik gede. Tekirang 36 juta data nomor pokok wajib pajak NPWP di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Katembong kekeueunaan peretasan serta dijual di dark web seharga 150 juta. Kaasup data perpajakan Jokowi jeung 25 pejabat lain. Mobolna data alias peretasan NPWP eta disangka dilakukan ku Bejorka. Aulia Protestia mantan panalunti KPK nyebutkan pisan menarik yen Bejorka sok muncul dina momen-momen politik anu krusial. Aulia nyarios dina tahun 2022 Bejorka muncul basa pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP ke rame. Ayeuna ieu kajadian pas di tengah rupa-rupa isu politik anu keur panas kaasup tuduhan gratifikasi jet pribadi ku Kaesang. Isu anu patali jeung akun Kaskus Fafa anu disebut milik Gibran. Sarta masalah politik lainna anu aya kaitana jeung keluarga presiden. Ceuk Aulia ka Sabtu penting 14 September 2024. Warta salajengna bari sidugikeun ku rekan abdi Medina. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum wangi habis makan. Kagok mastikeun benerna sumber data anu dijual ku Bejorka cek Aulia Postiara. Audit teknis sarta panangutik anu jero diperyogikeun. Langkah ieu penting pikeun ngartos kumaha ieu bocorna tiasa kajah tenan. Nah, aya keterlibatan pihak domestik atanapi asing. Sareng kumaha carana pikeun nguatkeun keamanan cyber di masa datang, saur anjeunna. Di jumlah data NPWP anu bocor sekitar 6 juta eta, 25 data sampel paling luhur anu ngawengku ngaran-ngaran pejabat publik oge parantos dibagikeun di antarana nyaeta Presiden Joko Widodo, anak cikalna anu oge wakil presiden kapilih Gibran Rakabuming Raka, anu bungsuna Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani sarta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Salian TNPWP data sejenna anu oge bocor diantarana nomor induk kependudukan nyaeta NIK, alamat, nomor telepon, email, jeung data-data sejenna. Mung sakitu pidangan warta di dedangat ayeuna ngawakilan Ais Pangampi Sunda TV, simkuring Medina sareng rekan abdi Sabrina seja amit mungkur amit mundur nedah hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.